Ngahaja meser cau atah keneh 15.000 sasikat langsung we dipesekan ku abi teh pananganna dibungkus heula keresek ameh teh harari deung nararapel getah nanya tos kieu mah dikeueuman we kena cai panaskeun minyak sing rada rea tos panas mah serut 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 we langsung ceoskeun kena minyak panas eta si cau teh nya sing kahade nyerutna teh nganggo rarasaan nya baraya beusi kagesruk eta ramo bari dikoeran kos kieu nya baraya ameh pareura ieu teh pan nararapel sawarehna mah. Ayeuna abi bade ngadamel heula ieu bumbuna nganggo bawang bodas bubuk bawang bodas atah oge tiasa diparutnya teras kitu nganggo uyah sareng mecin curulung keur ieu cai nya tos kieu urang aduk-aduk we dugi kalarut curulungkeun sasendok ieu kena lantak anu tos satengah asak haju langsung ieu diakuy-akuy ameh rata asinna teu wawarehan. Tos repeh minyak mah kieu teu pati bubuluk bukan teuing bari tos garing langsung we srok diserok gibrig-gibrigkeun meh tuus minyak aslina ieu teh baraya meuni uduh rangu nyakrek geura urang tes kriuknya